Kopi guys. Kopi cenah yo. Kayak pamere cenah yo ti masyarakat. Pamerenya ti batur kuring. Moal ngabebankeun we ka Pak Dedi ayeuna mah Pak Dedi teh sidi geus beak cenah duitna bejana teh. Nah, karunya cenah sekolot ayeuna mah dek berjuang we masyarakat di dieu ye sodong. Kabatin momentana ai kudu sararea ka Pak Dedi mah karunya. Ji katu Pak Dedi lah sugane ka dieu mere. Itu ke Pak Dedi ke Mang Cahman mentana gitu. Sugan aya keneh Pak Dedi duit teh menta saware. Atuh tong kudu gede 100.000 we. Butuh pisan ieu. Mulai ciki. Heuh. Sugan udah dia. Yo, Keur namahan. Oi. Kopi Jangan munggah. Keur munggah hongko di Pak Dedi ya teh. Di kamari ladang cabe teh kitu ladang nyadap pula. Semahi. EF dipakai meuli semen ieu keur munggah mah kalah dicarekan ku keluarga. Eueuh keur meuli daging ayam. Ayeuna beak we. Jeung meuli tarasi. Pamajikan nek nyulat mau tihul, gorengeun mah. Ladang buburu ge kalau ka dipakai meuli semen ieu teh ku tatangga di penta. Kopi guys pamere ieu teh lah. Kudu dieu teh eueuh. Mun mere kopina wungkul. Keur munggah Pak Dedi, keur munggah. Panjang. Cik atuh Pak Dedi, ieu tamahan lah. Yang angeus ieu jalan. Aku ke batur wae nya alus teh. Bareng ngajual cau ke Pak Dedi, genah ai jalan alus mah. Ieu mah ngajual cau ge wah, jalan goreng mah kalaka labuh tina motor atuh teu kajual, cau teh kalaka ruksak. Mungeun banar ge cau butut mah. Bari kalah beak ku ongkos deui. Keur mah cauna murah. Ieu teh kantong teh gede ge ieu teh lain duit, wadah bako tuh. Wadah bako jeung bensin. Kena adu gubuk cenah bari Pak Dedi tanya kitu mah. Dah hayang rokok. Gelas bediran eta mah, gelas. Wah, eta mah rokok mah bangga. Berarti nya. Udah di sampo. Liter mah main mah. Tuh Pak Dedi, ieu urang kana ganya heula cenah. Lain dilarang nu kieu teh Pak Dedi. Tuh. Ganya itu cenah Pak Dedi nu kieu teh cek urang Sumatera mah. Untung aya bet. Tuh. Pak Dedi ieu dompet nu kumaha